Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo sadayana, alhamdulillah wasyukurillah. Tepang di sasarengan ngalangkungan channel kamu met urang sadaya Megas Pasundan dina acara Dongeng Sunda. Kumaha wartosna ieu damang. Nuhun upami sehat mah nya eta anu diharapkeun siang wengina iwal ti sehat. Mang Acil gentra suarana pangan deui ngalajengkeun jejer carios sangsara dihaja. Tepang dina bagian anu ka-10 ayeuna teh nya. Kumaha lajengna ieu carios? Sumangga urang sami titenanku sadayana namung kade hilap anu teu acan subscribe, teu acan like, oge komen, share di antos kusim kuringnya. Sumangga kaparayun sadayana. Cunuk waktu ninggang mangsa waktu anu geus dijangjikeun ku Haji Thoyib Kabah Ato pikeun ngalunasan hutang pihutangna jeung bungana anu kawilang gede teu ilahar kawas batur. Tapi kana waktuna pikeun euis mantak bingung anu teu manggih tungtung. Ceuk paribasana susah anu taya bandingna. Duit pamanjar kebon kakara aya saeutik. Jauh kana pimahieun. Teu juru teu jere teu saparo-paro acan. Mun inget kena caritan anu jadi bapakna nyaeta Bah Ato. Duit anu kakepeul ku euis harita. Teu juru teu jere teu saparo-parona acan. Hutang 16 juta ditambah bungana anu dihitung mingguan saminggu 300.000. Tina 1 juta ge lamun dijumlah jamleh jeung pokona geus moal jauh ti 25 jutaan. Euis ngarahu kawas anu eungap bari jeung ngagerendeng sajeroning hatena. Duh, kudu kumaha atuh liar geus kieu ieu. Pilakuan aing. Abah jeung ambu pasti ngadadago aing ayeuna pisan ieu. Bari jeung mawa duit keur ngalunasan hutang ka Haji Thoyib. Kitu ceuk euis bari jeung jalang jeleng teu puguh laku. Kang Hardi anu kitu teh mah ngajual kebon kawas ngajual bala-bala, dikecret, ditungtut, janji sore henteu isuk, boro-boro datang duitna, jalma nage eueuh irung-irungna acan. Kitu ceuk euis ngomong sorangan. Diukna kursi asa risi, leumpang ka tengah imah asa nambah tugenah. Jung ka dapur leuwih tagiwur, amak nyedak tenaga midak. Kitu geuning pasipatan euis mah, sok gampang ulit bawang. Teu kaop manggih kapusing lamun teu meupeus keuyang teh asa teu jongjon hate cenah. Heueuh, boga salaki teh eueuh pisan hojah. Boro-boro mikiran kapusing pamajikan. Ayeuna ge kalah ka ngaguher kerek. Jiga nu teu boga kapusing, genah we nu aya. Ceuk euis ngupat ka salakina nyaeta Hardi anu keur ti Brasare. Maklum, sorena tas nyaring nepikeun ka isu, tugas peuting ka bagian ronda. Leos euis teh ka dapur, bari samping disingsatkeun satengah tuur. Biwir monyong samutut jiga tutut. Horeng, geulis euis teh ngan saukur pupulasan, lenjang soteh lamun keur loba kahayang. Alus rupa soteh lamun keur loba pamenta. Geulis manis, aya lamun keur ngarayu. Miharap lalaki lee hatena bisa nyumponan kana kahayangna. Kawin kanu ceuk batur mah jelema aya cenah moal susah ku duit. Buktina mah mana atuh ngumpulkeun duit sakitu ogenan maniku hararese. Rajin jujualan, janji jeung janji bae. Icuk cole, pika sebelum teuing tah.
Ras teh inget kanu jadi bapak Bah Ato anu mindang saraya ka manehna kudu menang duit poe ayeuna pisan keur ngalunasan ka Haji Toyib. Lamun nepikeun ketika bayar nate pasti beak dicarekan, dihina, dijejeleh bebeakan. Imah bakal disita, sawah dirampas, kebon dicokot, Bah Ato jeung indungna bakal ngarumas teu boga nanaon, bakal nyeri peurih, bakal nyorang wirang. Dedeh teuing Abah, dedeh teuing Ambu. Cek Eis bari nangtung ngojengkang ka dapur. Pikiranna ngarancabang ka mana menik. Ka pusing, ka bingung, ka melang kanu jadi kolot. Pagali botak nggak jadi hiji, terus naik kana sirah. Leng titinggalianana ngadadak barareda. Red kana pane jiga anu ngalelewe. Lah, boro-boro hayang nyangu. Hoream, keun wae ku hees ogenan salaki mah geus seubeheun meureun. Cenah, red di kana gayung jiga anu ngalang-layung. Komo naheur cai mah can purun. Red kana boboko, jiga anu ngogo, red kana panci, jiga anu ngajebi. Red kana katel siga anu jengkel. Remen ditempo kalah ka beki ngogo. Ai, katel ke sebelan teh. Aing mah adug asek nadangan ka nyeri, ari sia damang-damang bae. Sia masukan kudu dibabetkeun ku aing mah kajarian. Red teh kana katel anu dikaitkeun dina bilik. Dibedol disakalikeun. Koleang murag ngan eis teu sadar bubuhan keur apes. Da pikir tagiwur kusabab can aya duit teh. Manehna nangtung persis hanapeun katel. Atuh pugu katel anu ragrag teh nanggal pisan kana palebah indung suku eis. Aduh, pika sebelen sia. Aduh ya, nyeri. Nyeri na karasana parat kana hulu angen. Nyeri jeung seueur. Geus teu kagambarkeun ku carita. Rempaya biwir anu uruwi teh jadi ngadadak nyingsat. Gancang indung suku teh ditekem ti peprekat. Aduh, Abah, Amu, ya nyeri, aduh, nyeri. Kurang ajar, si katel teh, gelo sugan, edan. Cenah, panon Cirambayan, red disidik-sidiknya an indung suku teh ngelemeng getih hubungan semu hideung. Duh, ya jempol, ku aing anu kuku sok dikitekan. Barang sok make kitek mahal deh, make produk anu ti Australia. Ayeuna cidra, duh teuing, teuingeun sia katel. Nah, geuning jiga nu hewa-hewa teuing ya ka aing teh. Eis ka mana bae nyaritana. Kawas jalma anu teu nyadar, nyalahkeun kana barang anu teu nyawaan. Anu cek anggapanana, geus nyangsara ngaguna sika ka dirina. Pudigdig nafsuna teh hudang deui. Krawak katel teh dijingjing ceulina. Maksakeun leumpang bari jeung ingkud-ingkudan. Panto dibedol rada tarik. Geblag muka. Eis kaluar, kasampak teh hayam marapagkeun. Ari pangrasa hayam mah eis terek ngawur. Da biasa nama, lamun eis atawa hardi ngawur, sok godog huut panas supaya hayamna marulus. Atuh pugu si hayam teriueuh, disangka dunungan narek marab. Antukna eis teh poho kana nanaon. Poho kana panto leos bae teu ditutupkeun. Atuh sangeunahna wae hayam teh asup ka imah saware. Suku eis teu manggap mulia, cak-ce ditincak hayam malah aya nu cacakar. Aduh, kurang ajar sia teh hayam pika sebelen. Teu kira-kira sia teh make jeung ngoreh kana suku aing deuleu. Nyaho keur nyeri ieu suku teh ieu. Eis gugulunu, bari suku kencak katuhuna teu cicing diusad-isad. Da hayam teh aya nu bari macok kana suku sagala rupa. Nyeples we, budak leutik anu keur gobag.
Belawar katel teh dibalangkeun. Terus malikeun awakna. Maksudna mah arek asup deui ka lawang dapur. Barang bre, euis ngagebeg. Panto dapur tadi poho teu ditutupkeun. Gancang euis teh asup ka dapur. Leuwih kaget deui. Nempo hayam inguanana. Ngaroreh di dapur aya belasna. Ai, dasar satu teu uyahan. Teu kau panto muka. Bari jeung ngeyah ka mana daek. Dasar lebokeun tetelo sia. Cek euis, bari kerawak kana sapu inyu. Angkoh nama hayam terek digebug ku sapu inyu. Hiuk gemreng, panci teh dibabuk ku euis. Gorolong, panci teh ngagorolong. Turubna mah celeng ka pipir hawu. Habit-habit ngagebah hayam. Sapu inyuk teh diubat habit. Atuh pugu hayam teh ting barakata. Hayam jago, hayam bikang, burber ka mana daek. Aya anu bijil deui kaluar. Gancang panto teh ditutupkeun ku euis. Ngarah teu asup deui. Kasebelaan sia, dititah bijil teh kalah ka asup ka ruang tamu sia. Euis beuki ngagidir nafsuna nempo hayam kitu teh. Kocapkeun hayam anu asup ka ruang tamu. Kabehna teh aya 2. Hayam bikang anakan jeung hayam jago cecooan Hardi. Sedengkeun hayam jajangkar mah kalepasan asup ka kamar anu disarean ku Hardi. Garapak hayam jajangkar teh hiber kana ranjang anu disarean ku Hardi. Atuh pugu Hardi teh keur sare tibra ngadadak ngorejat ngejat jeung kaget ku hayam anu asup kana enggona. Gero Hardi teh ngagero setengah teu sadar. Aduh, Nyai. Ayah hayam ke jero Nyai. Ayah hayam ke jero. Aduh. Yo. Nyai, teu gugur tangin ya. Nah, hayam teh mendi teh ya. Ay. Nah, geuning. Kitu cek Hardi. Bari jeung walawah weuleuh weuda pugu. Udang disakalikeun. Asa sadar asa henteu. Pok euis teh nemalan. Nah ari akang sare teh maniti tibra teuing atuh. Ya ti tadi ge ye. Abdi teh ripuh. Ngurus sagala rupa, geus ka ditu geus ka dieu. Jaba suku bareuh ye. Ampun teuing. Ari akang meni asa raos kulem. Tewak we atuh hayam mah. Sok kadinya kang bijilkeun. Bisi ngageuleuhan tah. Ai hari Nyai. Pan Kakang teh tuduh kene ya. Aduh, penting teh hampir teu sare. Ronda nepikeun ka subuh. Cek Hardi bari leungeun mah pakupis ngebahan hayam. Ngadenge jawaban salakina kitu. Euis marada jebi. Hiuk, sapu injuk teh dibabukeun deui. Maksudna mah arek nyingseunnan hayam anu jago anu tadi nyengcelek dina kursi tamu. Gerapak hiber ka luhur. Celek kana luhureun lomari. Jangjangna gegepak. Tuluy disada kongkorongok sababaraha kali. Atuh pugu euis teh asa diledek. Kusial nafsuna teh hudang deui. Belwer sapu injuk teh dibabetkeun ka hayam. Aduh, nah tuh hayam-hayam we jadi ribut atuh Nyai. Sok bukakeun pantona kadinya Nyai. Bukakeun pantona supaya keluar tah hayamna tah. Hardi nitah mukakeun panto supaya hayam bisa bijil. Kurang ajar boga hayam teh pika sebelan pisan. Cek euis ka kerot bari jeung ngayunkeun deui sapu inyukna anu maksud arek ngagebug ka hayam. Dasar hayam nya ge sato wegaheun ari kudu cilaka kitu-kitu wae mah. Memeh paneungeul datang gerapak nuju ka lawang kamar Hardi. Mungguhing keuna ku babasan, bagja cilaka hirup manusia, geus diatur kuno kawasa. Takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar. Wirang kudu kasorang ku Hardi. Hayam jago anu dibabet ku euis, ngagarapa ka jero kamar Hardi. Bareng jeung Hardi dina waktu anu sarua, beungeut nangelol tina lawang panto kamar. Teu manggap mulia deui, beungeut Hardi dicakar ku hayam. Atuh goak Hardi teh ngagoak.
Ayam kurang ajar. Aduh, akangnya, ya akang aja tulungan ya. Aduh, nyeri beri. Aduh. Nah, tuh ayam malah disadakeun ke kamarnya. Aduh. Cek Hardi pakupis. Sabelah ngusapan beungeutna. Sabelah deui ngekelek hayam jajang kartea. Anu pangheulana asup ka kamar. Tah anu mantak ogenan Kang, kulem teh ulah sok kasiangan. Bilih rarai di kapak hayam. Cek Euis, bari keheul kanu jadi salakina. Tapi aya oge rasa watir. Katara beungeut Hardi teh racak daroat. Biwir muringis nahan ka nyeri. Sedengkeun hayam anu tadi ngapak, ngagarapak tuluy lumpat muru kaluar, ngaliwatan lawang hareup. Kang, hiji deui hayam tanu anakan tah, can katewak. Hayu urang kepung. Euis ngajak ngepung hayam ka salakina. Aduh, nah deng. Teu nyangka ya. Aduh, hayam gelo, hayam edan teh. Peureuh ya kana beungeut. Ya beungeut agak getihan buat. Duh. Sok, nyai teh belah ditutuh. Dar hayam teh ditingkar kuduaan. Siga anu rek beunang saliwatan mah. Hayam geus di juru, tinggal nyedekeun. Euis geus siap-siap, geus rangga arek newak hayam. Tapi eta hayam sulumun teh asup kana palangkakan Euis. Gurubug, Euis teh ngagurubug, bari jejerewetan. Aduh, nah sia dapat asup kana palangkakan aing sia. Teu uyahan teh hayam teh, kurang ajar, ngogo ieu mah culangung. Cek Euis, beungeut beureum asa dihina ku pantar hayam. Hardi oge mangkeheulkeun ka hayam anu geus kumawani ngalalecek ka pamajikanana. Kurang ajar tah hayam teh tah. Lamun beunang ku aing sakalian urang pencit lah. Tuman hayam kitu mah. Cek Hardi ku kulutus. Sok Kang, urang tewa Kang. Tuh, kebeneran keur cinutrung tuh, lebah kaca. Nya be hayam teh keur nyangheuy lebah kaca. Maksudna mah meureunnan hayam teh hayang kaluar ngan hanjakal hayam ada sato. Teu apaleun yen eta teh kaca. Der dikepung deui. Hardi ayeuna mah anu kabagian newak hayam. Sok Kang tewa Kang. Dah abdi mah sieun tak ku hayam anakan mah. Sok ngabintih. Sok tewa ka dinya. Keun ku akan keun. Coang tewak lah. Hardi tatan-tatan. Leungeunna geus ngajere bebeng. Beungeutna hampir antel kana bujur hayam anu geus nukangan da geus puguh huluna mah nyang hareup kana kaca. Eta hayam totojer, beledug deui, beledag deui kana kaca, ajol-ajolan hayang bijil maksudna mah. Reka mana sia? Reka mana lompat sia? Hayam edan. Cek Hardi bari dina pikir nama, pasti katewa. Rasakeun sia. Hayam hiji, dua, ti. Cek Hardi teu kebat, sabab geus rote aya nu kaluar tina bujur hayam. Rupana hideung semu encer. Moal salah ieu mah. Nog anu taya cangkangan. Harita keuna pisan kana beungeut Hardi anu keur nampeu. Atuh teu mangap mulia deui beungeut Hardi teh pinuh ku usi pejitna hayam. Anu kana irung, kana panon, aya oge anu kana biwirna. Dibarengan ku kaambe anu lain pibarayaeun. Panon karasana asa rapet, ambekan mangpet, hangruk lain memeueusan. Atuh tuluy Hardi teh mural sebel, bari jeung sasampoyongan. Aduh, tolongan akang ya. Hardi ngadadak utah uger, geus teu kuat ada di kitu-kitu teuing mah. Kajeun teuing yang hareupan bagong dua siki. Puguh juntrungna daripada disiksa ku hayam samodel kitu. Tulungan Nyai. Tulungan ya Nyai. Aduh. Kurang ajar hayam teh. Bagi kurang ajar. Aduh. Cek Hardi teu puguh nyaritanana teh. Kunaon akang teh? Kunaon? Tinggal beut akang. Ya pinuh.
kuno gua cangkangan. Aduh, nyoko cai. Akang reksi banget. Buru nyoko cai. Kitu cek Hardi. Telila, euis gagancangan nyoko cai dina ember. Geus kitu terus dibikin ka Hardi. Sok Kang urang kumaha? Sok, akang nadaku. Nempo kaayaan kitu, amarah euis ka Hardi anu ngarasa jengkel peda Hardi katempona nyegrek sare. Ayeuna rada ngurangan, ngarasa watir kanu jadi salakina. Anu geus neuneun ka deudeuh nunda kanyaah ka manehna. Leuh, dedeh teuing Kang Hardi. Abdi mah amak-amakan teh bakat ningku bingung. Bakat ningku susah, jara rengkel. Kitu cek gerentes hate euis. Beungeut Hardi dilapan ku euis. Lebah panona disusutan, tulaten jeung imut pisan. Sanggeus beres, Hardi nangtung koloyong kana kursi. Gek diuk, rumahu semu capek. Sakedapan mating harulang. Komo Hardi mah masih baluas keneh. Ari ras kana beungeutna anu geus dianggap para taghayam. Tapi lila-lila mah pok Hardi teh ngamimitian nyarita. Sok hanya kalpisan waktosna anu parantos nyekapan. Jejer carios sangsara dihaja. Dicekapkeun dugikeun ka dieu heula nya insyaallah tepang deui dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun tina naon rupi perhatosanana, hapunten tina sanes kanten kalepatanana oge kakiranganana. Insyaallah Mang Acil gentra suara baris nyerengan deui ngalajengkeun carios anu salajengna. Hatur nuhun permios sanes sesono, pamitan sanes besenan dipungkas billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.